Balik deh jeung sensei gadungan, lain sensei asli ulah dipercaya. Dina episode ayeuna episode Ahowa Kaze Hikang. Tah, jadi aya peribahasa Jepang anu kadengena siga guyon, siga ngabodor. Peribahasana teh Ahowa Kaze Hikang atau Ahowa Kaze Hikanai. Tamun didenge sekilas mah siga ngahina. Sebab arti nate cenah nu bodo mah moal kungsi gering, nu bodo mah moal asup angin. Tapi dibalik guyonan ieu aya omongan anu jadi naonnya mencerahkan. Tadina hirup sapopoe kan orang sok nempo dua rupa jalma. Aya nu saeutik-eutik hariwang. Misalna hujan saeutik sieun naon asup angin, ayanya aya angin gitunya. Wah, awak jadi teparuguh gitunya. Tapi aya deui jalma anu siga teu boga beban. Nya hujan mah hujan lah. Angin mah angin we lah. Teu loba mikir, teu loba naon hartina, teu loba pikiran, teu sulit. Tah, paribahasa Jepang ieu Ahowa Kaze Hikang lain nyebut yen bodo teh halus, lain nyebut oge anu mikir teh salah, tapi nyentil hal anu sok teu karasa ku urang, sok teu sadar urang. Nyata pikiran oge bisa jadi berat pikeun awak. Kadang nu ngajadikeun awak teu kuat, awak gering teh lain hawa tiis, lain hujan, lain angin, tapi rasa di pikiran atau pikiran anu teu eureun-eureun berat ku pikiran. Jadi lamun ceuk orang Sunda mah nu loba mikiran mah gancang capek, nu loba mikir mah cenah. Eta teu kasar sih. Ngan nyebutkeun kanyataan anu sok dipendem. Jadi lamun contoh leutik nama aya jalma teu kungsi naon istirahat. Lain sabab loba gawe, tapi pikiranna teh teu eureun-eureun. Bisa jadi terjelema tegering ke cuaca, tapi gering ku pikiran sorangan. Sedengkeun aya deui anu hirupna teh sederhana, teu loba teuing mikir, teu loba teuing ngitung, teu loba waspada, teu naon nya, teu sulit lah. Tapi hirupna awakna sehat-sehat wae. Tah, peribahasa ieu di Jepang mah meureunnya bisa dicaritakeun, diomongkeun teh bari seuri leutik teh. Eueuh niat nyerang, eueuh niat ngadominasi. Ngan hayang ngomong we aya jalma nu awakna ruksak mah loba teuing mikir cenah. Teu salah, teu bener. Tapi amun dipikir-pikir deui, ai mikir teh tanda kedewasaan. Tapi jalma dewasa oge kadang sok poho. Nepi ka mana mikir teh kudu ditahan. Ya. Sababaraha pikiran teh emang perlu dirawat. Tapi sababaraha nu lain kudu diajar dilepaskeun. Jadi peribahasa ieu teh jadi teu ngajarkeun urang kudu bodo ameh teu gering ngan ngingetan. Ulah sakabeh hal disimpen dina sirah. Sababaraha mah cukup we dihirupan. Sabab awak oge boga watesna. Teu kabeh hal berat kudu dibuktikeun ku mikir. Jadi nu disebut teh mikiranna naon teh lain bodo. Tapi manehna teh teu nganiaya dirina sorangan. Sakitu wae ketika
kami mah. Assalamualaikum.